kakek. Bayar cahaya utang teh gerak. Terus tahunan. Kayak aing teu pusing aing duit batur. Asuk-asukan mapai leuweung sosoranganan. Pikir-pikir mah salah aing salabatan artis KDI. Urusan jama ya teh aing miliar. Kan 1000 perak cuma dipakai modal wae semua mahi ki we 2000 modal 5000 sangsara hirup. Aduh daun sawo raka garing sawo ge euy apa yang dijual weh margi wong mana biasa we aing mah ki lelempangan we gadag haruan tuh tapi nu urang mah kudu loba gadag ki hah duit teh aya nah duit nah cek nggak cicing nah masuk diinjem nempot cok ni mota ki cik nolo aing duit cing aing desot 1000 perak pemulangan mau dirokok tadi sing bener ki ieu nyekel 1000 perak kudu nama aki-aki geus rada bau taneuh mah ulah 1000 perak duitna kudu loba teh cek aing tiba heula keur ngora teh ku kumpul teh ayeuna geus kolot teh boga keneh duit aing loba duit mangke di imah ya nu aing deuleu tah nah hijikeun we aing butuh ieu bisa jangan nyangan duit ya mana gampang ya jangan ngobrol di itu tuh nama tuh ayo pikahan kieu mah aduh tadi itu nak aduh iyanya ya kan nyer aing ki hah aki kan boga babaturan boga sahabat gitu boga bareng heeh anjing kita koret heeh tapi loba duit nak duit mah loba tapi mun minjem termere aing pusing kalau ge ya ki ku aing aki pokoknya menurut we lah ku macek urang cara aman ai eta non babaturan si aki sok jam sabaraha ka dieu na kudeung deui lah kudeung deui sok aya liwat saung aya bener apa urang ka ditu we ka saung urang ka saung tapi aman moal eta aman moal naonna engke ka aing nyeredna ih panai jama mah dibere hate ki boga karunya engke ku aing pokona menurut we cicing we lamun aing keur ngomong ya tapi aing menang duitnya engke dibagi hasil cetek gua siapa tuh aduh iya manuk aing diciakan sorana teh goblok manuk batur manuk melain kieu dia seneng oyah si aki geus datang ka aing euy oyah kieu sandakan ka mana sih ka eta nya jadi rek monteng cenah jeung aing koplak teh aing ieu kumaha ieu manuk ieu kieu manuk teh ieu mah pokona nama aki nurut tong loba cungur cing mah tong loba bangun belum karena rada bau hapek ya kakek bayar cahaya utang teh gerak terus tahunan kayak aing teu pusing aing duit batur geus bau taneuh aku make modarna bayar kakek kumaha ieu tah utang geus sataun teu bayar-bayar atuh lieur kumaha geura ya di ya mah nah tulen bayar kaki yo kira bayarna sok bebeja ayeuna aing geus pusing geus sataun itu bayar-bayar aduh aing mah geus wong cicing teh ku aing pamayarkeun lah karunya euy tuh mampu banget lagi aing anjing di karunya naon goblok sok di mana wae heula da ieu liar tuh dak geus sataun teu bayar-bayar ku urang geus sabaraha kali diomongan geus oke sabaraha utangna 300.000 utangna geus bayar ku aing geus lari karunya kayak matong gitu-gitu deui oh iya ngutang bayar mung teh cara ke keur nginjemna 500 ya 300.000 kuduna mah aya bungaan sih jadi 500.000 da geus dilatih aya di sabaraha tahun
Satahun. Aduh. Satahun naik kumangke hirup na kaharepna. Geus karunya aing. Geus. Yang mau dilawan deui. 200 kan utang aja nih. 200 ngan satahun kudu mah aya leuwihan. Leuwihan mah kemen teh sakit kalau kami teh ka aing ku aing pamayarkeun geus untung sia teh. Nya atuh. Sia mah. Ini itu ganggu aing keur ngurus manuk koplak teh. Gawe ka dieu mah lagi hutang ka si Aki. Ka aing nu mayarna koplak teh. Ya ya Aki 100. Nah pirage ngajedog ngomong hante orang ngegenggerong nepikeun ka garing aing macan meuli aqua can meuli udud dia aya kudu ditambahan deui 1000 naon tah gua sawa deui lah tahu sama kos kitu teh reng ngalah duitna dia tuh tas 1000 deui karunya terima kasih gimana geura balik geura meuli sabun aing mau carekan itu ke carekan usaha udah aing pulang dulu dah usaha bodoh teh jeung mun aing menang 200.000 manehna mah bayarin si aya di itu di barang injem udah banget teh kasebeleun karunyaeun barang injem hese bayarna teh sia teh mah di tangan ka mana ku aing nya bisa 150.000 aja melihat bubuk kieu kapanggih ayeuna mah naon sih sebutin teh bayar Ken heula tuh teh ih keula tapi ketemu nyekol duit maneh pan anyar kene aing menang naga tuh maneh teh kakarage nyekel aing cuma sok ditagih si menang duit di mana ngabobol celengan masjidnya usaha ngabobol eta masjid di sia mah musun sia mah aing kieu-kieu ge najis teh aing kudu ngabobol kotak amal teh goblok terus sia ngade usaha deui eta sia mah mentung ngade mau menang duit teu usaha aing geus usaha usaha eta ngade oge usaha berada utang aing hah berada deui 500 sia gede-gede kene wae teh aing mah teu ngarti iya terus sabarapa bulan tara mayar telat mayarna jadi ngabunga atuh ih najis teuing sia eta koko dek kumaha anjing tak kengkong sia mah astagfirullah kau cek aing eureun ngabungakeun teh sia teh ieu we ngabungakeun goblok aing mau beunghar-beunghar teh ngabungakeun mah sia ayeuna teh beunghar-beunghar geus beunghar mah sia moal ieu nginjemkeun duit sia teh setan ih aing mah usaha kitu buru-buru bayar lah mahal deui eueuh keisukan ayo we suka buru-buru kalau tadi duit tah itu tah sia teh aing karge terus aing meuli bubuk itu sia mah geus ngabobol salengan masjid meureun pulang meuli udud sia teh ieu teh aing teh buru-buru bayar lah bayar ku aing bayar 50.000 letas teh aing duitna itu 150 tina 500.000 dibayar 50.000 kana aing saware heula atuh sia teh ih da aing ge butuh jang kahirupan daripada ayeuna ku aing dibayarkeun kabeh 150.000 hutang aing 500 350.000 teh ya sok aing gering aing siak nagina kumaha aing mah bisa ngalah duit atuh ieu mah lumayan we jang aing heula kahirupan sia teh banget mikir ca aing ge geura mun ku aing dibayar kabeh kumaha aing oge si kadinyana we mun aing teu barangakan ke gering sia teh bisa modar kita hutang aing teh dibayar sia mah minimalna gering heula aing mah bisa bayar hutang ka sia Lejor heula atuh sia teh muni motan jig lah nah sia kumaha ku aing geus dijelakeun lamun ku aing dibayar kabeh aing gering tah nu 250.000 na aing moal bisa bayar sia teh monyet ih si eta sia mikir geura jig heula geus anjing 500.000 mah 50.000 ieu mah bunga namun gua agar sia 500.000 heeh goblok anjing goblok sia ayo we ngarentenkeun duit uyuhan tah bangus sia teh budak teh geura keket mengkene sia teh monyet cokor sia kengkong geura goblok aing kakarage menang usaha eta teh aing tadi jeung si Mang Ato si Aki Atos Aki Petot anjing teh ngadeo si Ati ayeuna aing kalaka geus ditagih deui anjir kakarage menang duit aing 300.000 dicipkeun ka si Aki 100.000 aing 200.000 eta ge lada ngadeo aing. Ning aing geus kudu neangan di duit teh kieu mah
Yang dideokeun ieu mah. Si Akina ka mana deui nya? Eta iwal ti eta ku aing ngajadikeun umpanana mah. Goblok ah. Si Jiwong ngadeo si Ayadi euy. Ku aing bejakeun. Halangan we. Ya. Naon sia urusan kitu Arif? Ya. Tadi si Jiwong dibere duit teh ku si Ayah. Dibere. Dibere. Heh? Ya, tadi teh si Jiwong jeung si Aki nipu eta teh. Nah, nipu kumaha Arif? Nipu da ieu teh ladang ngadeo, urang ngadenge manehna keur ngacaprak sorangan, urang nyumput gini ngadengekeun. Ieu teh duit cenah ladang ngadeo si Ayadi. Oh berarti tadi lain si Aki boh hutang berarti? Lain, eta mah si Aki jeung si Jiwong sebadami ngadeo si Ayah. Goblok anjir. Itu mah urusan anak ieu. Hei, sempowe tuh di ditu tuh. Di mana? Tuh di ditu tuh. Area kene tapi. Teh tadi mah aya di ditu tuh keting. Lihat gua. Tuh. Mana si Ket? Anjing sia. Ya. Sia nipu ka aing. Hah? Nipu ka aing Tadi Ket. sorangan ngomong sorangan, cenah ieu duit ladang nipu si Ayah. Tah. Aing apa cek? Aing apa cek Arif? Sorangan badaminya jeung si Akinya. Oh, Nipu. anu tadi mayar hutang teh aya. Heeh. Ji, Kau kuat. eta si Aki, akal-akalan si Aki. Ka aing nyebutna kieu cenah ya. Si Ayah teh kopet, merejit. Udah tuh udah kopet. Anjing Ka aing naon teh kumaha carana cenah aing hayang menang duit ti si Ayah. Nyebutna teh babaturan tiba heula cenah manehna mah aya tapi kopet. Coba ngece ya. Oh si Aki ngomong Mana? gitu. Ngece. Lain sorangan lain. Ih, pugu aing mah tadi cek si Aki kumaha carana sangkan menang duit ti si Ayah. Oh berarti si Aki ya. Si Aki coba ngece na. Peda si parah Ayah kopet. Ngece ka si gitu. Ayah. Nyebutkeun beuteung juga drum. Coba hidung, Bah hidung, pendek. irung juga bango, ceuli juga katel hidung, Jangan we si Aki. mata belok segala Gawat, dibejakeun. anjing sia gawat. Ku Ayah we, urang mah moal pitilueun aing bisi disangka ngadukeun. Tapi siap untuk bertanggung jawab lah ka si Aki. Ih, si Aki anu nitana, si Akina tuh duitna ge ku si Aki. Gawat, Anu ya, Arif ya. tangan. Ah, Nam. Aing deui. Heula anan. Betnya aing lulusan lady kudu elek kudu kitu. Teu bisa. Aing pausahaan lembaga edukasi daerah internasional. Oh, pelebok diaradu. Sia teh sarip tah sia ongkok kudu teh. Ada ngadengekeun aing aja bi rokok kepadeuleun tadi juga anjing sia mah. ya gawat. Arif, jangan. Sateureus pisan beak duit teh. Sia Akinya ngecek ka aing koplak, dibejakeun aing koret, dibejakeun aing pelit, dibejakeun aing segala rupa, hidung pec. Ngajedog sia ngomong naon, hek adikeun duitna tah. Ken, duit ka diekeun. Sia teh ngajedog, aya teh duit aing sok buat bawa kabeh duit sia. Tuh. Sia teh duit aing ka dikeun. Nganeh di sarwana ngecek ka aing tadi koplak. Lain ngece tadi mah menjelaskan cek si Aki. Menjelaskan naon sia teh ka kamantuan ket. Lah, Menjelaskan tuh tanyakeun tuh. oh sia ngomong naon sia ngajedog het, sepupu duit aing ketipu sia. Oh, sia teh Aing mah dibawa ku aing nipu, kabeh koplak. Kuek. Sia teh ngomong teh. Sia teh. Hot got hit. Ini. Anjing, marji wong kitu nama. Aing menang duit, aing aman. Nah. Aduh, aing kelaka. Kumaha ieu? Aing. Yo. Kunyuk.